Hei, kunaon maneh? Lieur Kang lah. Lieur. Heeh. Yo, mana ditemukan di kamari kan lieur jeung lieur weh. Potong lieur teh mikiran naon atuh? Pokoknya mah lieur emang lah. Aing mah. Yo, dengekeun. Tong sok lieur-lieur, keun wae sing tabah. Keun wae tong pikiran teh bepai hiji mah. Tibang bepai hiji. Lain masalah eta mah. Kunaon atuh? Emang mau nyaho, mau ngarti. Aduh, yo dengekeun. Batur ge loba tuh nya. Sarua wae boga masalah mah. Tong dipikiran teuing. Beda atuh pikiran batur mah mang jeung urang mah. Ya tapi kan sarua-sarua pamikiranana sarua pamikiran jelema. Embuskeun bae sing ikhlas. Tapi amang mau nyaho. Nyaho yo. Yo urang ge sarua kapusing pusing mikiran hutang, pusing mikiran teu boga. Biasa sarua pusing urang oge tapi enjoy tong kuas ngeluh we kaos manuk piit. Tapi di kamari mang, kamari geus 4 poe lah gagal deui aing mah. Yo dengekeun. Anu ngaran pasti aya gagalna. Nanaon oge yo diajar sapeda geus aya gagalna. Ge bisa lulus gege. Yang nyaho henteu kasusah urang ayeuna. Nyaho urang nyaho ieu bikin kahirupan tong dipikiran teh kahirupan teh. Sing tabah tuh batu ge loba. Sarua ari kelas. Ikhlas kumaha mang geus beak naon-naon. Aing mah beak. Itu sebenarnya mikiran naon tuh ngan beak teh mikiran naon sebenarnya? Pikiran nomor. Nomor naon? Togel. Nomor togel. Astagfirullahaladzim. Oh!